tapi yakin hatena hayang ka Mekah dibarengan ku ikhtiar padahal mah pagawean nama dagang kangkung tina sawah 2 kotak tapi ku hoyong hayang ka Mekah dikabulkan ku Gusti Allah. Naon kitu kiai cenah eta ladang dagang kangkung atuh lain jeung sawah-sawah nu dijual. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemancing eta beurangnya. Oh iya ngawer suan teh rek menang siraru doang. Orang menang nu biru ge. Urang dia aya nu leungit motor pangheulana ditanyakeun RT na padahal RT mah teu maling motor dibelah ditu mah aya jalma anu hamil di luar nikah pangheulana ditanyakeun RT na padahal RT mah teu ngareuneuhan. Sabab RT mah ngaraneuhan pamajikan RT gitu. RT mah ngareuneuhan pamajikan RT, pamajikanana mah kumangnana reuneuhna teh ibu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Tokoh adat, tokoh masyarakat sadayana nu hadir deui patepatan sangat tepi kahormat ku beribados. Banget tuh nyawernya. Sakiai can keluar ke Manggadung. Kamari jeung ayeuna ngaji hampir sarua. Kak tadi ti Bandung teh oh masyaallah karimatun ibu di Bandung telah aku ngaji di sawerannya sabab aya jelema sok-sokan karak menang 2 minggu indit ka Jakarta balik di Jakarta ka dieu ka Kabupaten Lebak ai pas balik turun tina elep hayang ka alam ku batur ngomongna teh make bahasa Indonesia bari bahasa Indonesia teh teu ngararadig ai turun tina mobil teh ngomong ka tukang ojek bang cenah tadi saya dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan anjir. Kiai cenah da aing masantren mah cenah eleh sok-sok budug cenah tong eleh ku budug. Keun bae santri budug mah sabab jelema anu budug mah sok barorok gitu barokah. Tapi keun bae ibu sanajan boga anak barorok sanajan boga anak barudug tapi anak anu budug matak ngabawakeun ibu ka surga. Jadi ibu jeung bapak asup ka surga gara-gara budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karama para hayam na cecepe nudariu katingal loba ngajawab salam karak saware melak jati sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi keur malaweung urang cobian sakali deui siap ngajawab salam. Ngajawab salam mudah-mudahan sing babari rizkina babari milikna babari mautna ibu hoyong babari maut hayang hese paeh kunaon tadi aminan bieu nupang tarikna ngajawab salam didoakeun pisan uih ti dieu sing kabayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tararik ngajawab salamna berarti urang dieu jalema garede tanaga gitu. Alhamdulillahilladzi aujabal khitan wassalatu wassalamu ala rasulil manan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil huda wal itmam. Amma ba'du faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin. Wa qala Syekh Athaillah As-Sakandari an'ama alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawalim dadi. Sagruning puji nu janten panghias ati eta tetep kagungan Allah Rabbul Izzati. Shalawat mi wassalam mugi ngocor ngagolontor ka panutan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wazid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Muga sadaya jamaah hirup nasing tambih berkah sing tiasa angkat zarah ka Mekah sareng Madinah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu hoyong ke Mekah, hoyong ke Madinah, tos daftar taacan, mereka sahanu mawa. Pirakut dibabakan impresi talapungan hiji-hiji, mual datang ke Mekah pergi kasih gemblong mering. Sing yakin, lamun ibu dina hate aya gerentes hayang ke Mekah, dibarengan ku doa, dibarengan ku ikhtiar, insya Allah dikabulkan ku Gusti Allah. Urang belah dituge ibu sadayana tersensus terdata sebagai masyarakat anu biasa bahkan penerima bantuan, tapi yakin hatena hayang ka Mekah dibarengan ku ikhtiar, padahal mah pagawean nama dagang kangkung tina sawah 2 kotak, tapi ku hoyong hayang ka Mekah dikabulkan ku Gusti Allah. Naon kitu kiai cenah eta ladang dagang kangkung atuh lain jeung sawah-sawah nu dijual. Urang babaka impresi geus lakunya. Iya masa umur hirup kakarak aing ngaji digembrong ku si Raru. Barok namanya. Nengakeun di luhur di imah bang polisi. Ieu cik Peribaros jauh kene teh ka lokasi deukeut deui cenah Kang. Barang ngomong deukeut deui ku Peribaros dipapatkeun sileget teureup Ibu. Dulu tutang buk aing galing mulintang dijejet dijen bacang gasang muntang bikang jeung bujang ngagorolong kana tonglong ngagereleng kana cangkeng ngarapaya kana tak ngarampuyuk kana punduk asian aing sileget teureup mangka welas mangka asi askeun aing nu datang si Raru doang. Salah ieu doang salah mapatkeun. Lamun nyaho mah di dieu rek aya si Raru atuh pangabaran anu dibacakeun aja. Jatuhnya nyaho mah saruh paru mah ditutup ka dieu kabeh kan. Henteu ka kentai. Aya daek moek mah. Hadratul Mukarram, para kiai anu jembar ku pangarti, para ulama nu kabeja ku ilmu agama, para ajengan anu biasa diajeng-ajeng dina riungan, anu sangat tepi kahormat ku Peribados, bil khusus kersana pun guru Akang anu ti Panimbang. Beliau usiana 33 tahun tapi termasuk qori internasional
Orang doakan mudah-mudahan anjeunna paos Yuswa jembar rezeki. Ibu orang bebakan impres, orang orang Calebang, orang Sobang, Siraru. Yang Siraru. Balik aing roana lintuh awak kalag-legan Siraru ieu. Teka haja. Doang iya dong lauk masih torek ya diberi Siraru. Sadayana omat lamun ngadoakeun kiai kudu didoakeun dina jajaran anu kahiji. Naon sababna? Sabab kiai pupus hiji sesah gentosna sarjana pae hiji loba gantina. Bener teh? Di babakan impres lamun aya budak leutik teu sakola SD, SMP, SMA kadang-kadang dicarekan ku kolotna. Tapi di Sobang aya budak tedek masantren tedek ngaji kadang-kadang diantepkeun ku kolotna. Bener teh? Jeung kade lamun urang Calebang, lamun urang babakan impres, urang Sobang baroga duit keur mengondang mubalik ti luar, lamun ngayakeun murudan, ngayakeun rajaban, ngayakeun muharaman, lamun rek ngondang kiai ti luar ondang teu nanaon. Ngan kade sagagah-gagahna kiai ti luar, sakeren-kerenna kiai ti luar ulah sok mopohokeun ka kiai satempat. Ieu mapan kadang-kadang ai kiai ti jauh balik di araram plopan diberkatan ai kiai satempat mejeun ripuh mah kiai satempat digugusur ya. Urang ngaluarkeun duit rajaban, duit murudan jeung sagala rupana jeung kiai ti jauh karak sajam kiai balik di dieu anu maot kiai nu jauh daekeun nimol ka dieu. Nah, matak sing kade titip kiai setempat bahasa lagi ulah nyebut kiai kukut. Pan aya nu sakitu nyebunya. Aing dakceun aing tarahan ngajina ge si kukut nu ngajina ge. Anu kitu polongo. Ai kukut mah lamun hayam sasapihan dipegatkeun tinu jadi indungna diurusan ku urang tangarana kukut. Pan urang dia boro-boro ngukut kiai. Boro-boro daek gura bedek ka kiai, kadang-kadang kiai diaroromongkeun. Abdi keur ngaji di Cilograng pot anu ngomong aki-aki. Dak cenah teh kiai jadi TV mah kasep. Berat aing teh kasep aslina mah meureunnya. Untung nu ngomongna aki-aki, mun pamuda kana didudut teh jelema. Aki-aki mah lain lawan. Jadi kade kiai setempat dimuliakeun karena ibu anak urang bisa ngaji alfiah, anak urang bisa masantren, urang dia bisa jampe ruku, jampe salat jeung sagala rupana, lain diajarkeun ku mubalik ti jauh tapi diajarkeun ku kiai setempat, maka kiai setempat mah lir ibarat beas sebagai makanan pokok, kiai nu ti jauh mah lir ibarat roti pengganjal beuteung doang. Coba urang babakan impres, urang Calebang sok ngadahar roti atau sok ngadahar beas makanan pokokna? Sok naon? Sok sangu. Mohon abi keterang sok ngadahar sangu. Ngan sangu nu didahar ku ibu teh mimitina tina piring ya. Nya salah nya tarik nya molotot. Ya sangu mah tina piring aja sok daharna piring tara. Pandina piring nama sangu ibu mana korsi na samak na amparan piraku ibu na piring segede kuma piring na bujur lagi balon deki ya tara ibu matara na piring nuna piring mah sangu na nu salajengna aparatur pemerintah di atasan dugi ka bawahan nu sangat dipika hormat ku pribados wios ibu wios antepkeun ngaranna ge budak letik mah tong dicarek. Alhamdulillahirrabbilalamin tuh pemancing itu benernya. Oh iya ngawer suanterak menang Siraru doang orang menang nu biru aing poho deui we pana tadi. Aparatur pamarentah urang doakeun mudah-mudahan pamarentah urang sing jadi pamarentah anu araradil. Lamun ka Calebang ka babakan impres aya bantuan didoakeun ku abdi sadayana sing menang bantuan. Lamun sadayana teu menang bantuan minimal bantuan kudu tepat sasaran ulah dugikeun ka jalan gede di batuan jalan leutik di gedean nu gede sok menang bantuan nu leutik mah najis tak kebagian. Aya di dieu nu kitu. Gue kan tarik nu teu kebagian. Jam ini emprak ieu.
laju eta pan lamun aya bantuan teu kabagian yeuh anu disalahkeun lain bupati, anu disalahkeun lain gubernur, anu disalahkeun lain dinsos saha RT. Ngomongna teh kieu bari nyengsol bibirna teh dah nu menang teh dulur RT bae dulur RT. Pugu RT mah teu nyahoana naon. RT mah sensus data ku RT dibijakeun ka RW, ku RW ka jaro, ti jaro ka pusat, pusat anu salah mah lain RT. Bata kade urang dia lamun wau ka camat, wau ka bupati, wau ka gubernur, pejabat urang mah lain eta nomor hijina, pejabat urang mah RT. Sok dina KTP aja, dina KTP ibu, eueuh ngaran presiden. Eueuh ngaran gubernur, eueuh ngaran bupati, tapi RT RW mah aya. Bener teh? Urang dia aya jelema nu leungit domba pangheulana ditanyakeun RT-na padahal RT mah teu maling domba. Urang dia aya nu leungit motor pangheulana ditanyakeun RT-na padahal RT mah teu maling motor. Di belah ditu mah aya jalma anu hamil di luar nikah pangheulana ditanyakeun RT-na padahal RT mah teu ngareuneuhan. Sabab RT mah ngaraneuhan pamajikan RT gitu. RT mah ngareuneuhan pamajikan RT, pamajikanana mah kumangnana reuneuhna teh ibu. Sing bener RT mah ngareuneuhan pamajikan RT lain pamajikanana. Kecuali RT-na ngaranana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, tokoh adat, tokoh masyarakat sadayana nu hadir deui patepatan sangat tepi kahormat ku beribados. Banget tuh nyawernya. Sakieu can keluar ke Manggadung. Kamari jeung ayeuna ngaji hampir sarua. Kak tadi ti Bandung teh oh masyaallah karim atuh ibu. Ti Bandung telah ku ngaji di sawerannya. Ti Bandung ka dieu jam 1:30 peuting. Sampikeun ka dieu alhamdulillah jam 5:30 peuting. Jadi itu jam 1:30 peuting, jaga ka dia jam 5:30 peuting. Jalana lumayan jauh tapi rada geunaheun. Kamari mah ngaji ka Cianjur, perjalanana hampir 8 jam. Ai pas datang ke tempat pengajian, ternyata salah alamat nu hajatna duaan. Ari abdi pedah dina kahajat kahiji aya nu hajat anu ruang riung atuh mobil teh disosogkeun ka dinya. Ai pas didengekeun ka deukeut dah cieun ka santri jadi mah jaipongan. Manyaing seumur-umur hirup datang kiai disambut ku jaipongan eta mah sing bener ibu sadayana pas begitu datang ka dinya Bajaro keur lagu Duriat Menengah Kalan. Ayo pot ingat teh kayeuna. Ai pas mobil serok ka dinya dibukakeun kaca. Pan biasana mah mun kiai datang tola al badru alaina ieu mah lain. Ai dibukakeun kaca ngadadak mun dipikir nyoreang mangsa katukang sok ngagebeg jeung bari seri sorangan bari seri sorangan Duriat urang babakan impres anu bager menang akalan. Baik, yang diri ngaji lila. Ibu siap teh ngawas duikeun ka subuh. Siap duikeun ka subuh. Alhamdulillah berarti urang babakan impres mah jelema tukang ngawadul. Ngaji. Nabi ka subuh balai wayang golek. Sadayana anu halan hadir dia nu sangat dipik hormat beri teu doana. Upami ibu sareng bapa ningali peribados di Indosiar nyaritana tangtos make bahasa Indonesia sabab luang lingkupna lingkup nasional. Ku sabab ieu mah dibabakan impres di Sobang ngajina make bahasa Sunda sabab urang Sunda cek tukang ngaji Johar Maknun cek ahli bilagah mah aya muktadol hal aya muktadol makom kudu sesuai situasi jeung kondisi. Alus keneh make bahasa Sunda kasar tapi Sundana bener daripada make bahasa Indonesiana pirudeuteun kana ceuli. Sabab aya jelema sok-sokan karak menang 2 minggu indit ka Jakarta, balik di Jakarta ka dieu ka Kabupaten Lebak, ai pas balik turun tina elep hayang ka alam ku batur ngomongna teh make bahasa Indonesia bari bahasa Indonesia teu ngararading.
Ai turun tina mobil teh ngomong ke tukang ojek, "Bang, cenah, tadi saya dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan anjir." Ngomong gitu, dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan cenah. Cek orang kemarin dari mulai naik sampai turun tidak dapat tempat duduk, jam mobilnya teh pinuh. Lalu ditanya deh ke tukang ojek, "Ibu sama siapa kesini?" "Bersatu," maksudnya mah sendirian. Pera duaan berdua, tiluan bertiga, opatan beropat. Oh, tukang ojek lebih liar, tukang ojek. Ditanya deh ke tukang ojek, "Ibu mau kemana?" "Antarkan saya ke Kampung Bukit Kemiri." "Horeng Pasir Muncang." Di bahasa Indonesia kan, atau mau aidina kamus, tapi kapoe kiamat, wah Bukit Kemiri, kabeh Pasir Muncang bae. Metak urang mah selaku orang Sunda, cicingna di Calebang, cicingna di Bawah mah teu sorry. Cicingna di Calebang, cicingna di Babakan Impres, urang mah ngomongna make bahasa Sunda bae, make bahasa Lebak bae. Sebab lamun urang ngitung-ngitung sejarah mah ibu sareng abdi kabeh ge urang dulur keneh. Sabab baheula aya hiji kerajaan disebut kerajaan Pajajaran atanapi Galuh Pakuan. Boga raja ngaranna Wastu Kencana, Wastu Kencana boga anak ngaranna Niskala Kencana, Niskala Kencana boga anak ngaranna Sri Baduga, Sri Baduga boga adi ngaranna Pangeran Surya Kencana. Ti Sri Baduga nikah heula sareng Nyi Subang Larang boga anak tilu, anak nu kahiji ngaranna Walang Sungsang, anu katelahna ku urang Pangeran Cakrabuana dipupusna di Cirebon. Nu kadua gaduh murang kalih ngaranna Rara Santang disebat ku urang mah Nyimas Syarifah Mudaim. Nyimas Syarifah Mudaim nikah sareng salah sahiji wali ti Mesir boga anak dua, nu hiji ngaranna Syarif Hidayatullah, nu hiji ngaranna Syekh Nurjati. Syekh Syarif Hidayatullah gaduh istri nikah gaduh murang kalih nu ka Banten namina Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ti Sultan Maulana Hasanuddin Banten dugikeun ka Syekh Agung Tirtayasa, ti Sirti Tirtayasa kaditu ka Sajira, ti Sajira Islam dibawa ka Citorek ku Buyut Marjai. Eta tina turunan Islam. Lamun tina turunan Sunda boga anak anu bungsu ngaranna Prabu Kian Santang, dikenal ku urang mah Sunan Rohmat. Barang ieu Sunan Rohmat asup Islam, rek ngaislamkeun mamangna Prabu Surya Kencana, ternyata diudag teu kaudageun sabab tilem timul, diudag ti daerah Garut, lumpat mawa pasukan 800 nu sok disebut ku urang Sasaka Domas, ayana dina Jampe Pangabaran. Kamana eta nu 800 diudag-udag dugikeun ka Tegal Buleud di Jampang, di Tegal Buleud pasukana kabagi opat, aya nu ngiring sareng Prabu Surya Kencana, aya nu kabelahan Bogor ka Kesepuhan Urug, aya nu kabelahan Banten Kidul Sepuhan kabagi 5, Pancer Mandiri aya di Bayah, Katanian aya di Cicarucub, nu sapalihna Kaguradog Citorek, nu sapalihna Pamukalawang ka Cisungsang, nu sapalihna ti Lebak Larang, boga katurunan anu ke-15 anu ayeuna di Ciptagelar. Metak urang mah kabeh ge dulur, jahorenganan urang Babakan Impres jeung Pribados, lamun dirudluy ti luhur eta nini ibu jeung nini abi, eta nini karuan. Eta aki ibu jeung aki abi eta dulur gitu. Jalamun disedek-sedek mah deukeut, coba ge sedek-sedek. Sedek-sedek, pas sedek-sedek iya. Jadi orang mah dulur keneh di dituna. Jadi lamun orang dia masih keneh makekeun tali paranti tradisi, kudu nginduk kanu 5. Lamun areka Ciptagelar, lamun areka Cisungsang, lamun ka Carucub, lamun ka Citorek, lamun ka Pacer Mandiri Bayah, ka Pacer Mandiri. Sajabi ti dinya mah eueuh nu disebut pancer pangawinan. Termasuk kasepuhan-kasepuhan anu anyar, kabeh ge minimal balik tauna kana 5 kasepuhan anu kali. Kartos teh Bu? Jawab sing tarik hartos tacan. Hartos. Nah. Jara ragu orang dia geus Bulan Ibu. Sanes aya jam saha? Jam na ditinggalin aku saha? Ku abdi aya ibu jeung bapak kunaon protes. Ibu mantuan meuli hanteu.
beli tempo bisa batin ngapain jam na batin mah kumaha. Iya pan dempo jam laju. Nah, di polototan. Jadi urang mah dulur sabab urangna aya di Sunda masih makekeun tradisi Sunda. Ibu bapak rahimakumullah mata kolot baheula mah pala linter. Kolot baheula mah lamun rek mencit kebo sok tara dipencitan lamun eta kebo can diparancahan. Laju ditanya, "Bah, kunaon eta kebo can dipencit? Can diparancahan dah ku aing can dijampean." Jampe naon bah? Jampe pangyinglar pajajaran bisi kebo beunang ku longlongan cenah. Dijampean ku kolot baheula mah kebo aman. Budak ayeuna mah pan teu nyahun kana longlongan tara dijampean kitu memang longlongan ngan loba lengan. Pan eta nu hajat kadang-kadang mencit hayamna mah 100 kilo nu datang mah 70 kilo. Jak ulang lengan ngaririwid bae ka ditu kana plastik. Kadang-kadang masuk di timbuyan ku terpal warna biru. Leumpang ge kajarian katu ngingkit bakal ditu bisi kanyawan ieu ku batur. Aya di dieu nu kitu Ibu? Aya. Nu mana jelemana? Allahumma ya karim. Jadi alhamdulillah ibu sadayana dina wengi ayeuna atas dasar pangulam Sohibul Bait Sohibul Hajat urang doakeun sagala rupi anu dikeluarkeun ku Sohibul Hajat mudah-mudahan sing digentosan ku Allah kuna langkung sae. Ngondang kori internasional ti Pandeglang, ngulem pribados ti Cilograng, ngulem sadayana para kasepuhan ibu-ibu teu aya kajabi. Ieu nu hajat hoyong didoakeun ku urang murang kalih anu disepitan mudah-mudahan sing janten murang kalih sing janten jalmi anu soleh solehah. Amin. Amin ya robbal alamin. Sabab peradaban urang sadayana zaman semakin maju semakin sulit, semakin loba HP semakin sulit ngadidik budak urang jeung budak baheula hese. Punten aya di dieu pupujian eling-eling umat aya keneh henteu? Bener sok aya. Ai pupujian wujud kidambako aya keneh henteu? Aya alhamdulillah. Alus. Sabab lamun urang ngaji ka kiai, balik ngaji ti kiai pasti meunangna la haula wala quwata. Tapi lamun urang ngajina kana HP, ngajina kana TV, kana TikTok, kana Facebook, balikna la kuota wala pulsa. Lamun urang ngaji ka kiai, balikna menang naon? Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudrat irodat. Eta lamun ngaji ka kiai. Tapi lamun ngaji kana HP, kana YouTube, kana TikTok, balikna menang naon? Waktuku kecil aku gak tahu yang bekakan ini yang mongil jenepatnya ini kalau yang mongil eta pastina menang kitu barudak ngora lamun ngajina ka kiai menang Allahu tapi lamun ngajina kana TikTok menangna statue asik ayeuna teh peradaban teh kitu kumargi peradaban sapertos kitu ieu nu hajat ngulam urang sarerea sawangsulan deui hoyong jurung doa ti urang sadayana mudah-mudahan Sohibul Hajat khususna umumna sadayana sing menang barokah ti Gusti Allah amin ya robbal. Tadi kesepuhan dina sambutan ngadugikeun bahwa urang ka dieu teh kabeh ge rek pangajian leres di urang mah pangajian teh rupa-rupa pangajian teh macem-macem rek ngayakeun sunatan pangajian rek ngayakeun kawinan pangajian datang bulan Rajab pangajian datang bulan Mulud pangajian kabeh make pangajian. Maka lamun urang nanyakeun harga di Jawa Barat ieu cai sok ieu nanyakeun teh punten ari ieu pangaosna sabaraha hartina pangaos teh hargana sabaraha. Berarti orang calubang, orang babakan impres nu datang ka dieu kabeh ke jelema hargaan sabab ieu jelema nu rek pangajian. Saur abdi nu ngomong kitu sanes. Imam Suyuti dina kitab Lubabul Hadis ngajelaskeun nukil hadis ti Kangjeng Nabi maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Jalma rek indi ti tempatna masing-masing karena tolab ilmu maka dosana geus dihampura ku Gusti Allah.
Alhamdulillah. Cung nupang jauhna. Ieu nupang jauhna ka dieu ka, ieu panglobana dihampura ku Gusti Allah sabab panglobana lengkahna. Cek ibu-ibu nya kami mah kadena kana motor atuh leuwih loba kana motor mah eueuh tanu kalengkahan kagiles ku ban motor kabeh. Oh, eta mah leuwih loba. Ai kami mah cenah deui tapi ka parem lampunya. Mau balik mah parem lampu aya atohna. Aya hentena atohna mah lumayan 10 menit waktu bea. Sama waktu. Pan geus dipaskeun tepikeun ka jam 11. Jadi tinggal 5 menit deui. Bonus. Ibu teraskeun, Bu. Dugi ke mana tadi? Imut keneh teh? Dugi ke mana? Dugi subuh, kata Bu. Orang kawitannya ibu bapak dan rahimakumullah. Biar mah parem lampu, abil mun parem lampu sok inget kadongeng babaturan. Di kobong aya babaturan. Oh, eta mah jelema kana hizib, kana segala rupa, kana kagagahan diulik. Tapi ternyata eta babaturan pribados anu gagah teh eleh nama sieun nama kana poek, Bu. Aya urang di mapan poek lampu kalau kabala wirih lelempangan di dieu tah. Itu baturan kana poek sieun. Aya babaturan anu hiji deui hayang ngising. Cenah dak cenah anteur aing ieu cenah ka ditu kitu. Ade kala kitu cenah puguh aing teu kuat ieu betul hayang ngising cenah. Laju cek nu gagah teh embung cenah aing teu wani cenah. Aya kitu aing sieun kana poek mah cenah cek nu gagah teh. Wala madak cenah cek babaturan anu hiji deui lamun sia teu daek nganter aing mah ngising digigir hau aing mesen. Laju cek anu gagah teh tujung mah aja sia rek ngising digigir hau mah ngan ulah dibelah katuhu. Ai kitu kunaon atuh geus urut aing tadi horeng manehna mah geus ti heula tadi ti ditu. Eleh ku poek orang dia mah kana poek kana kalulumpatan dia. Alhamdulillah poek musir siraru sanajan siraru bakal datang deui ka dieu. Janu ngajina manis teh pan. Manis tapi can kawin. Ju umur 28 tahun. Teu acan nikah sugan we balik ti dieu teh aya parawan. Da sugan teh mah aing ngaji mubaligna ngora keneh mah dihareup teh nu hadir teh rek Irma dihareup teh. Naon Irma? Irma teh Ikatan Remaja Masjid Sehat Walafiat. Ai datang ka dieu horeng inem. Nu dihareup teh inem, ai inem mah Ikatan Nenek Masjid Sehat Walafiat. Tapi alhamdulillah ece ibu sanajan pareot oge datang ka dieu rek ngararaos alhamdulillah. Dari jalan mah anu rek pangajian mah dijanjikeun ge salengkah-salengkana dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ka dieu mawa keikhlasan, mawa niat anu sae, arek tolab ilmu, arek milarian ilmu, orang teh bakal dicatat ku Allah sebagai pribadi-pribadi hamba-hamba Allah pilihan anu nanti ketika orang pupus disiapkeun ku Allah ka surga. Ibu hoyong ka surga? So, jawab sing tarik, hoyong ka surga? Terang jalan ka surga? Henteu. Lamun di bejaan rek diamalkeun moal. Budak leutik, budak santri, mun di bejaan rek diamalkeun moal. Diamalkeun. Ka mana mah geuningan jalan ka Jogja. Ka ditu mah geuningan ka Paliwetan. Kamana mah geuningan jalan ka surga. Kaditu mah kapangaosan. Torok tok tok tok. Ayo cetita saha nyebut jreng? Aya nu nitah nyebut jreng teu? Sugan kitu tadi rek init ka dieu dak cenah cek salakinan ke sia dieu nyebut jrengnya nyebut kitu teh salaki ibu. Henteu ibu nitah kitu teh ka salaki ibu. Henteu kunaon atuh nyebut jreng? Sabab geus aya setelan lamun ti hareupna torok tok katukanna ge pasti
amalkeun dina kahirupan urang sapopoe lamun torok-tok budug lohor jreng salat lohor. Ieu mah pan teu kitu, kadang-kadang jelema geus lomokot kunaon ngaranna ku kaisang geus beres macul, ai keuleuh anu adan, pan kadang-kadang awak di kumah pacul di kumah salat mah henteu di ditu mah. Di dieu mah moal aya ulah sok mitnahnya, di dieu mah moal aya anu ngaku. Ya aya deh ibu-ibu nu sok pihanekeun, ibu-ibu jangkir jangkar deh, Indonesia beneran deh. Aya pada ibu-ibu pihanekeun. Lamun aya nu dagang sayuran teh dina motor digembrong doang siraru. Di jam 10 isuk digembrong. Aya geus datang ka jam 12 lohor cek nu adan. Hayya 'alas shalah. Lain salat kalau ka ngomong kieu, dak bieu keneh menya isuk-isuk geus lohor deui. Salat mah henteu. Ih, ting bating ding torek mah kitu nya. Beda. Moal ka di dieu mah moal aya di dieu mah. Loba ulah sok ngaku ah. Jadi saeutik urang tolab ilmu, ibu budak leutik urang kali urang jang sing dararek manala santren. Amin gitu. Beres abdi balik ti dieu, hidup sing naik indit ka kobong, sing naik ngaji. Kiai cenah da aing masantren mah cenah eleh sok-sok budug cenah tong eleh ku budug. Keun bae santri budug mah sabab jelema anu budug mah sok barorok gitu barokah nah. Nu budug mah barokah. Tapi keun bae ibu sanajan boga anak barorok, sanajan boga anak barudug, tapi anak anu budug matak ngabawakeun ibu ka surga. Jadi ibu jeung bapak asup ka surga gara-gara budak gitu. Maunya ke surga gara-gara budug. Oh, hadis lagi itu lagi. Awas sing kuat, sing daek tolab ilmu, lamun aya pangaosan mingonan, dararatang mingonan, lamun aya pangaosan muludan datang muludan raja banjing sajabina. Jadi urang mah di Indonesia kabeh ge tungtungna pangajian eusina mah ngan makean doang. Lamun pengajian di bulan mulud disebut temuludan, lamun di bulan rajab rajaban, lamun dina muharaman. Ibu maca Quran Yasin wal Qur'anil Hakim eta mah Yasin, tapi lamun dibaca malam Jumat disebutna Yasinan. Urang zikir ka Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah. Eta mah nu kitu zikir tarekat beletuk di dieu aya nu maot la ilaha illallah oko aya naunan cek budak leutik teh. Eta nu kitu disebutna naon karah tahlilan. Aya di Calebang di babakan Impres mun aya nu maot sok tahlilan. Dangukeun ti isuk mah bisi di dieu aya nu maot ulah tahlilan sabab hukumna haram. Eueuh ti dituna. Nahan cenah kieu pan haram anu maot mah di mana-mana ge dikubur. Nu tahlilan mah nu hirup. Nabi nanya kalau dia aya nu maot sok tahlilan, oh sok bohong. Nu maot mah di mana-mana ge dikubur, nu tahlilan mah nu hirup. Anya aya nu maot tahlilan. Lamun dibabakan Impres aya nu maot tahlilan, doangna kiaina ge mabur. Sieuna dia kieu lagi nu maot hirup keneh, hirup deui mah. Ya Allah ya Rabbana Karim, tahlilan disebutna. Lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta mah kitu disebutna sholawat. Tapi lamun dilagukeun ku ibu lagu kitimpring, duhai senangnya pengantin baru torolong kakolong. Tadi robah laguna jadi sholawat ku ibu teh. Ya Rasulullah ya Nabi Allah la 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 la. Eta mah nu kitu ngaranna sholawatan. Jadi sholawatan mah rek dilagukeun rek make musik ge teu naon asal musikna musik nu dimenangkeun ku agama. Ngan kade budak leutik ulah mentang-mentang sholawat bisa dilagukeun, ulah mentang-mentang tahlil bisa dilagukeun, ai barang kitu budak leutik adan Isa didangdutkeun. Hayya 'alas shalah. Oh ulah serem rugi eta nu kitu. Teu meunang. Jadi lamun jalema datang ke pengajian, rek pengajian naon bae termasuk ayeuna pengajian khitanan dinaungi ayeuna sadayana, mudah-mudahan urang sadayana dijamin bakal jadi ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Matak tanamkan dalam diri kita pepeuriheun Gusti abdi mah amal petot
awak umur geus kolot maca Quran teu pasti ketepati ketepo huntuh geus eueuh sungut geus balelol dipapagahan ku ustad ghairil magdubi gurawil magdubi ghairil kana gurawil cik ustad inna sholati wa nusuki cik nini inna sholati wa manuk sisuki eta manuk sisuki kok dibawa jangan aya jelema geus kolot panan geus kolot urang teh geus kolot geus arek maot urang teh matakan ibu bapak jeung rahimakumullah awak urang sadayana hidup di dalam dunia diatur dina hiji lagu ngaranna lagu papatong berang mengkol kalohor papatong nu koneng entrep naregang eta teh ngagambarkeun kahirupan urang berang mengkol kalohor papatong entep naregang artina jalema gubrag lahir ti alam dunia asup kana waktu caang pan papatong asup kana waktu dohor mah waktu caang jika urang ayeuna tapi teu salina caang sore mengkol ka asar papatong nu koneng hiber teluhur ai asar jeung dohor caang mana caang lohor caang asar caang lohor asar mah papatong hiber teluhur geus waktu asar mah berarti jelema geus kolot doang urang keur leutik mah urang keur gagah keneh mah main bola kuat keneh salat kuat keneh geus kolot mah pan ripuh benar lamun geus papatong hiber teluhur kade papatong nu koneng teu tembong deui indit leungit teu pamit ainu indit leungit teu pamit taon ngaranna maot sanajan urusan maot teu diatur ku kolot jeung ku budak sabab urang dieu urang lobakan impres boga kebon di kebon aya awi lamun ningin esteger pasti awi kolot anu dicokot tapi lamun ngala ibung awi anu ngora anu dicokot pandina kahirupan ge kadang-kadang inung bapana mah jag-jag keneh anakna mah geus maot bener teh sanajan umur mah teu nangtukeun kana maot abdi jeung ibu jeung bapa atuh kolot ibu-ibu jeung bapa-bapa tapi urusan maot wallahu alam ibu jeung bapa ti heula abdi paneuri atawa bisa jadi dibalikeun abdi nu paneuri ibu jeung bapa ti heula dibalikeun kan dibalikeun bener dibalikeun jadi orang mah bakal maot lamun urang teu boga ilmu dina kahirupan urang sapopoe baik ilmu agama ilmu adat ilmu kolot jeung sajabina ibu bapak hadirin rahimakumullah maka urang sadayana bakal poekeun mudah-mudahan abdi uwih ti dieu murang kali anu hadir sing daraek ngaji barudakna amin ya robbal alamin ieu teh ibu hadirin rahimakumullah nu disepitan teh sanamina teh Kang Areta Ramadhani Areta Ramadhani lahirnya pasti bulan Ramadan betul sabab urang mah sok nurutan ngaran doang di Cilograng lahirna beres asar inungna lahirna poe Jumaah bapana poe Sabtu anakna teh jadi sarboah lahirna beres asar inungna poe Rebo bapana poe Jumaah jadi sarboah asar Rebo Jumaah ditarurutan ku budak ayeuna mah tararang ieu budak ayeuna mah Bu di ngaranan Muhammad di ngaranan Abdullah teh embung hayang nurutan cenah kami mah kiai mau ngaran kitu goreng cenah aju hayang nurutan kumaha jang kami mah hayang nurutan digabung-gabung ngaran inung kami jeung ngaran bapak kami heuh bagus lamun inung bapana akur ngaranna coba lamun inungna lamun bapana Abas inungna engkom atuh anakna baskom lain goreng Abas lain goreng engkom bagus eta teh lamun digabungkeun menjadi goreng kan aya di Cilograng inungna mumun bapana iding anakna munding tengah radik nu kitu ulah kitu urang mah tanyakeun ka kiai ieu mah pan aya deh jelema sok-sokan kiai cenah kami mah boga anak teu kudu nanyakeun ka kiai geus nyaranna ge tina Quran saha cenah teh ngaranna syaiton cenah atuh kasurupan bae moal poe meureunna damanya aya deh jelema kami mah cenah boga anak tina Quran moal kudu nanyakeun ka kiai jeung kami geus sok maca Quran saha ceuk ngaran anakna jahanam cenah betak panas awak lagi neraka jahanam ieu teh. Ade, urang rek niat syukuran ka Gusti Bapa hajat nyepitan neng Areta Ramadhani rek syukuran ka Gusti Allah. Naon kitu hirup urang kudu syukur kudu
sabab lamun orang teu syukur terkategorikan jalmi anu kufur. Naon anu ngaranna syukur? Syukur mah ibu bapak jeung sadayana jarona sok. Oh, orang baca bebarengan 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Balanata jarona, balanata jarona, balanata jarona, balanata jarona, balanata jarona, balanata jarona, balanata jarona. Entos. Bisa anu ngaganggu, bisa anu jararail. Balikeun. Balanata jarona jo. Tapi tahun ditulis jampe nu bieu mah. Tahun ditulis, kalau mau ditulis bisi, lamun ditulis kamu dibawa ke imah mah, bisi runtuh imahna. Bener lain heureuy, coba ke belko. Imahna runtuh mun di belko mah. Awas. Eta teh anu bieu jeung ngabalikeun bisi anu jair. Ngan lamun dibaca, bieu mah kan dibacana 7 kali, ngan lamun rek dipake jampe nyarang mah dibacana 11 kali tong napas. Tawasul heula ka anu gaduhna disebutna asma panembahan ujung kulon. Tah abdi meunang teh tiritu. Meunang jampe nu bieu. Ada betul. Pancena kiai eta geus dibacakeun parem bae lampuna eta mah lain pada masalah lain masalah jampe, masalah urangna teu dijabah ku Gusti Allah. Sabab kabeh jelema ge ukur boga doang babacaan doang. Urang melak pare, pan eta mun melak pare, make boe, make menyan, dibacaan ku jampe melak pare, aing geus punyana ku kang mah ku keong bae. Bener teh Bu? Eta mah supaya ngalap kabarokahan gitu. Jaloba di Cilonggerang ge jelema datang ka bidan, curhat bidan cenah. Aing mah cenah geus boga anak 10, embung aing mah boga anak deui. Ka bidan ngomong kitu, cik bidan atuh cenah we di KB, henteu. Atau coba di KB, diinum kawena, eta kuat borojol anakna kembar. Jadi 12. Laju manehna amekeun eta KB dipicen ku manehna, ai parang dipicen dipacok ku hayam manogna 2 bae. Ai kana hayam nerap, ai kana jelema teu nerap. Datang deui ka bidan, pokoknya kami geus kinum KB, anger bae boga anak-anak kembar. Coba cik bidan ngajaran disuntik, cenah kabehna sebulan sekali. Disuntik ku bidan, datang menang 3 bulan, pot reuneuh deui. Datang deui ka bidan cenah aing mah kotoreunah deui. Oh cik bidan tuh yakin munasabah ku aing mah cik bidan disuntik sebulan sakali bari leutik ku salakina moal peuting nyegode disuntikan. Itu borojol deui. Jadi sagala ge eta mah ukur doa doang, takdir mah ti Gusti Allah anu ngatur. Laras teh Bu. Balik deui kana tadi. Naon anu ngaran syukur? Syukur mah sorful abdi jami'a ma an amallah kana saban-saban syukurana jalma kana saban-saban anu dipaparin ku Gusti Allah ka eta jalma. Dorang ayeuna ngayakeun hajatan ngaluarkeun cai jeung sajabana nu kieu teh disebutna syukuran. Naon sababna hirup urang kudu syukur supaya hate urang bersih tina sifat kadengkian jeung kakufuran. Punten aya keneh teh dibabakan impres jalema anu sok ngomong kieu. Rak cenah iraha nya aing siga batur aya teh nu sok ngomong kitu. Aya anu ngomong gitu Ibu? Aya. Eta kira-kira jelema anu ngomong iraha aing siga batur mangih keneh beas henteu? Mangih. Bogaan imah. Sabaraha ribu jelema anu hirup di Jakarta imahna terbuat tina kardus lamun hujan kahujanan panas kapanasan. Sabaraha ratus jelema nu cicing di Bandung, cicing di kota-kota besar, hirupna unggal poe manehanana dina handapeun kolong jambatan. Sabaraha jelema anu unggal poe beas ge meuli ayeuna isuk geus mikiran teu kabari deui. Banyak ternyata orang yang penderitaannya lebih kejam, orang yang penderitaannya lebih perih, orang yang penderitaannya lebih pedih daripada kita, tapi syukur mereka lebih besar daripada kita. Ternyata urang mah saeutik diuji ku Gusti Allah, tapi ngarasulana teh ka Gusti Allah kuat cemburu ka nu gelo. Nu poe jelema gelo aing mah aneh cenah ka nu gelo. Ai kitu aneh kunaon ce? Eta nu gelo cenah kaji, ai kami mah cenah lamun hujan ngiyuhan, lamun kapanasan ngiyuhan, dahar anu ngareunah anu sehat nu gelo mah hujan kahujanan, panas kapanasan, dahar nage jorok-jorok acan tina jarian, tapi teu daekeun gering-gering. Eta panjelema aya ngomong kitu atau ai kitu mah teu kumaha jadi jelema gelo kunaon? Aneh kita jadi jelema gelo embung. Urang teh ngarasula bae ka Gusti Allah, alim syukur ka Gusti Allah. Bahkan lamun jelema geus kaantalan ku sifat kufur kana nikmat Gusti Allah, maka eta jelema moal lila deui ge. Ibu bapak dina makumullah sok kaeunteupan panyakit hasud,
Naon penyakit kasut? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Batur maju dagang manehna muriang. Batur meuli termos manehna ngagolak. Batur meuli motor sungutna ngebul. Batur meuli mobil anyar manehna kana ambulan. Nu leuwih parah batur meuli parabola si eta meuli paramek gitu. Heuh dan nyepakan sirah bae mikiran hirup batur. Kunaon mikiran hirup batur sabab ibu sadayana punten eta teh naon hatena kurang syukur ka Gusti Allah. Tapi lamun urang hirup bersyukur, boga motor geus butut, motor geus goreng, kurang teh disyukuran ka Allah. Gusti, alhamdulillah abdi mah motor butut oge 1 juta kenangan daripada batur motornya bagus 1 juta per bulan. Mana ngiridit ieu. Orang mah 1 juta kenangan, batur mah 1 juta per bulan. Orang mah kana gejulukan tengah gejeluk, batur mah dina gejulukan ngeunah tengah gejeluk, ngan dina tanggul, jadi dina tanggal jadi tanggul. Rek sare teh teu tibra. Jalama beungar boga mobil 10, nu balik 8, nu 2 can datang, can bisa sare. Mikiran mobil iraha cenah nya nu 2 datangna, bisi tabrakan, bisi kempes ban, bisi naon. Anu beungar boga imah, pantona 10. Rek sare teka tutupkan panto 2 hudang heula ditutupkeun heula pantona barang urang jelema teu boga reup arek sare ai keur sare inget panto can ditulakan sugan kitu ditulakan hanteu cuk urang teh nahat teh ngomong aing nya aya nu nyokot beunana ieu di imahna ge pernah enggak aya pokek bapana cenah ditu di kamar mandi urut gawe kitu tah. Jadi cari 1000 alasan, cari 1 juta alasan supaya orang sadayana terkategorikan jalmi anu bersyukur. Ibu, bapak hadirin rahimakumullah, bahagia mah lain dina harta. Sanajan mobilna Avanza, laptopna Toshiba, HP-na Nokia, nginumna cai Aqua, daharna di rumah makan sederhana, unggal poe jeung lauk nila, tapi angger sare henteu tibra. Dahar teu mirasa sabab hate ngarasula ngadenge beja tilu bisa dipercaya salakina kagoda deui ku budak SMA. Coba lamun kitu bahagia henteu ibu? Kasurna harga 50 juta, mobilna harga miliaran, tapi angger kasur anu empuk didiukan ai kadenge salangki salingkuh mah jadi kasur teh asa teuas. Mobil asa ngagejrut. Eta teh tong bangkating urang artis ge anu kitu matak mauju bae lagu karena kita lagu tersisih geuningan. Jelema teh beunghar, mobil lagi Alphard, mobil lagi alus. Hartana di mana-mana, kasurna hipu, mau pelanggaranna korsina empuk, tapi ketika salakina poligami, salakina salingkuh deui bari teu bebeja. Ya Allah ya Rabbana Karim, menceurik ngabangingi ka Gusti Allah teh bari nyanyi tersisih. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Malam asik-asik. Kita menyontohan doang. Mau boleh teruskeun nu nyawer. Teruskeun bae teruskeun. Eta ibu sadayana nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang lidi barat cai. Lamun ieu cai diasupan ku uyah sagendul kira-kira karasa asin moal. Tapi lamun uyah anu sagendul ku urang dialungkeun ka wahangan ka walungan kira-kira asin moal. Naon sababna? Sabab walungan caina loba tempatna gede, aqua caina saeutik tempatna leutik. Sarua jeung hate, lamun hate urang jembar narima rezeki ti Gusti Allah, maka rezeki anu leutik bakal karasa gede, tapi lamun urang hatena leutik, rezeki anu geus gede ge bakal karasa leutik. Para pejabat loba anu dari DPR gajina teh mahal, tapi teu saeutik anu korupsi. Naon sababna? Ngarasa kurang, hatena leutik teu gede syukur ka Gusti Allah. Orang mah syukur, lamun syukur mah pareum lampu innalillahi kitu. Ieu mah lain pareum lampu bangun. Baru teu kadenge kitu ka dieu kadenge lain kecieun. Pareum lampu nu kahiji eta bangun cepat kadenge kana ceurik ka dieu. Laju geus ngaji pareum lampu cenah si begu cenah teu ae. Bareng teu kadenge bareng ka dieu nya. Kadenge gabah teuing. Ya Allah ya.
Oh lah, orang malamun ayanu luar biasa, subhanallah, terkesima, masya Allah, ayat maut, ayanu kamusibahan pada melampu, innalillah. Tata jalan manu bersyukur, nganggo bahamna, terus syukur ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ayana orang ayakeun syukuran dina warahmatullah. Khitan, ibu hadirin rahimakumullah, urang teh hayang boga budak anu soleh. Kumaha carana? Hiji, lamun hayang boga budak anu soleh teh keur lahirna sing kade kudu gede paranca. Pan baheula mah ieu Kang lamun ngalahirkeun teu doang ayeuna. Ayeuna mah lamun ngalahirkeun ayeuna 15 menit 20 menit jelema bisa lempang. Pan zaman ibu-ibu menunggu sekalolot baheula teu lempang 40 poe nyana. Dina kasur ngabagagog gitu. Nya hitutna gede. Dia beurang daharna beuki. Aya awak diuk pan asok nyana tara baheula ibu. Kapungkeun masuk nyana kan? Nyana make kasur digulung-gulung, laju digigirna aya umpak. Aya asupan rombeng. Aya nu ngaranna apu. Aju peribalos mah tuh. Peribalos masuk nanya ke eta kabari sekolot. Bah, cik peribalos. Aya eta nu ngajuru, kunaon kitu kudu make asupan rombeng jeung ngusir kuntilanak dah cenah. Oh, tigirangna asupan rombeng palagi ngusir kuntilanak. Yeuh. Ngusir jurig mah lamun nanyakeun ka baris kiai jampena ayat kursi falak binas, lamun nanyakeun ka kolot jampena sadubuhun. Eueuh tigirangna ngusir kuntilanak kunaon ku azaban rombeng. Bahkan kadang-kadang teh pikeun kabawa ka bersin hoceum batur alhamdulillah malain hoceum azaban rombeng. Pas kabawa teh bah kolot baheula eta. Eta teh mah tradisi nu kitu piceun ku urang. Eta mah kunaon kolot baheula? Lamun aya nu ngajuru sok make asepan rombeng eta mah siloka keur salaki, lamun pamajikan ngajuru ulah dideuketan janu pamajikan ge doang pasepan rombeng gitu. Tong dideuketan gitu. Aya di kolot baheula mah lamun aya simet, mun aya simet cepret kana kaca ditoong. Laju dicokot eta simet, dah cenah aya rezeki. Laju simet teh diduruk bujurna. Kecrek simet diduruk di parancahan simet. Lamun sia nek mawa rezeki balik deui sia ka dieu. Tapi lamun sia rek mau panyakit mah tong balik deui sia ka dieu. Asa baheula kitu nya. Hayang-hayang teuing rezeki ti simet tek segede kumaha. Laju eta tong boroning simet deban dionak kabawakan impres diduruk jebur aing teu da kudu kali deui. Atuh simet ge sarua bae kitu ngaco. Wah terkuat arag ge yang diduruk sagala rupa. Majar maneh cenah simet, cenah lamun boga rezeki balik deui ka dieu cik simet embung. Ayeuna cik simet teh moal rezeki jubur diduruk, mah hulu diduruk cik simet. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tah matakan. Ketika budak lahir ke alam dunia, kolot baheula budak sok diajarkeun ku kolot baheula. Kumaha diajarkeunna? Aong akeung bakekok, aong akeung bakekok. Oh sok kitu baheula. Eta teh cacadelan kolot urang aong akeung hartina Allah anu agung, bakekok hartina ba haqiqatun disingkat jadi bakekok. Coba ge ibu lamun dicarakan ku salaki aong akeung bakekok nya teh dicabok ku salaki ibu kunaon eta kolot urang ngadidikna kitu. Kolot urang mah pinuh siloka pan sok dicadel-cadel. Aya budak umur 4 tahun naik kana tangkal cikolot tong tuang taik turun sia eta mah geus 4 tahun. Tapi lamun aya budak leutik umur 2 tahun tataekan kana tangkal moal kitu kolot. Wah aek kana tangkal bisi ololna ool cenah tuh. Maksudna mah bisi kolorna kotor. Dicadel-cadel ku kolot teh baheula bahakikotun bakekok ternyata kolot urang keur ngajarkeun ka urang saur Kangjeng Nabi ala wa inna fi jasadikum mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Eling-eling urang babakan impres bahwa dina awak urang teh aya hiji getih anu ngagumpal, lamun alus eta getih bakal alus pagawean, lamun goreng eta getih bakal goreng pagawean. Ala wa hiya al qalbu, eling-eling nu kitu teh hate. Jadi aong akeung bakekok teh keur ngabersihan hate urang supaya bersih. Gitu. Ieu mah lain jelema budak ayeuna. Orok lahir ke alam dunia ditewak ku ninina, raju dieyong cik ninina. Anak caha ieu anak cahanya anak cia. Meta orokna teh ceurik we orokna teh da. Cek orok teh karek aing ngajuru teh geus anak caha. Masyaallah Karim. Tradisi-tradisi
kebudayaan berubah. Lamun baheula ngalahirkeun hese, ngalahirkeun nyeri, ayeuna mah ngalahirkeun jadi babari. Begitu seret ngalahirkeun, ibu hadirin rahimakumullah, maka anak urang ditimbang, disolawatan ku urang, diaong akeung bakekokan, di eyo ku urang mah tak aya joget anu dimenangkeun. Iraha joget anu dimenangkeun? Joget keur ngeyong budak. Jalamun ngoyong budak teu joget mah teu moal sare ieu budakna ge. Moal cenah teh. Pan kurang dikitu-kitu meureun lamun ngeunaheun kitu-kitu nyebunya. Kitu-kitu. Mun ngoyong pak oh. Tuh, doang nata mah budak geus gedena langsung kana pencet tepak tilu bae doang teh budak. Hanteu secara bertahap. Begitu budak geus lahir, geus ngajuru di aranan saur Kangjeng Nabi, akrimu auladakum, mulyakeun pirang-pirang anak anjeun kabeh. Kumaha cara ngamulyakeunna? Bere nama, bere ngaran anu terbaik, karena tina ngaran bakal jadi doa. Beres budak di aranan eta budak anu lahir kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak anu lahir eta wajib diekahan, tergadekan ku ekahna. Jadi dangukeun ari ekah mah kawajiban kolot kanu jadi budak. Ai korban mah kurban kamari Idul Adha eta mah kawajiban masing-masing. Jadi budak leutik anu lahir ku ibu jeung bapa sanajan boga domba teu kudu dikurbanan kemesna gede geus gede boga duit karena kurban. Sabab kurban mah hukumna teu wajib, kurban mah hukumna sunah kifayah. Kieu kurban mah. Tahu Bu? Bisa salah ya. Ibu boga duit tuluy meuli domba jeung korban. Sok hayang nanya heula ka urang dieu. Lamun aya nu korban sok meunang tarang ngadahar dagingna. Tah, dengokeun kieu. Lamun eta korbana urang boga duit, kabeuli domba terus korban, dipencit ku urang dombana, eta jalma nu korban meunang ngadahar dagingna. Sama usulan deui, jalma anu kurban, jalma anu korban meunang ngadahar dagingna. Tapi lamun kieu mah punten, lamun kieu mah cek ibu kieu. Lamun kami boga duit di tahun 2025, kami nek nadar rek korban mencit domba disebutna carek. Tah lamun ibu korbana nadar atawa carek korbana korban wajib, maka ibu jeung bapak teu meunang ngadahar daging korban. Hartos teh. Ai urang di korban sok karena boga milik atawa sok karena carek. Karena boga milik, lamun karena boga milik ibu meunang ngadahar domba nu dipencit teh nu urang teh. Batasna sakumaha? Maksimal 1/3 tina daging korban. Ari sesana dikamanakeun, disodakohkeun. Saha anu berhak narima daging korban? Nu berhak narima daging korban nyaeta jalema anu berhak nyokot tina zakat alias mustahik zakat anu 8. Jadi daging korban mah leuwih afdol dibikeun teh ka fakir miskin. Dibagikeun daging korban mah ka saha? Ka fakir miskin. Jeung ulah diatorokan ka imana masing-masing. Jalema anu butuhna asina datang ke tempat korban. Pencit bikeun gitu. Jadi ka saha teh daging korban dibikeun ka fakir miskin. Ya kadang-kadang nu beungharna ge kadang-kadang nu beungharna ge nuhun pamere batur di saruana.